Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sadayana urang sadayana parantos dugi deui nya kana waktuna pangaosan magi teu sakedik nya tiasa hadir kumagi ari jambi mah da seueur alasan geuningan seueur paribasa atuh da pada pangaosan teh atuh da hujan. Ayo Bu pangaosa atuh da horarayang, atuh da naon Bu, atuh da tunduh, atuh da cape nya. Teu mah gentos Bu engke mah ku ibu bapa teh. Gentos teh ku atuh di nya sabarengan ku ibu nya. Ayeuna pami ayana cape gentos atuh dipaksakeun. Pami ibu bapak tunduh kana pangaosan saur ibu teh atuh dikopian nya. Pami ayeuna aya hujan atuh digentos ku ibu teh atuh dipayungan nya. Pami ayeuna poek atuh dilenteran nya. Eta di antawisna utak ieu teh kaberkahan luar biasa urang mah tiasa hadir. Rasul teh Bu parantos ngadawuh nya imah hadis riwayat Imam Tabrani. Mantena ngadawuh kieu salasun man kuna fihi hasabahullahu hisabayasira wa adkhalahul jannata birahmatihi. Anu hartosna tilu golongan anu tetep dina tilu golongan teh Allah ngahisab ka eta jalmi teh kalawan hisaban anu enteng Ibu. Terus ayeuna Allah Subhanahu wa taala bakal ngalebetkeun kana eta golongan teh nyaeta kasugana Allah kalayan rahmat kanyaah ka deudeuh Allah. Ieu mah hoyong urang bila mana ibu bapa sadayana hoyong dihisab kalawan hisaban anu enteng teras tebet ka surgana kalawan kanyaah ka deudeuh Allah. Ibu bapa sadayana pami ngalakukeun amal mah masyaallah moal Bu mah biasa lebet ka surga. Pami ayeuna ngandalkeun amal mah ditiumbang ayeuna ku kanikmatan tiasa ngicep ageng keneh. Coba ibu ayeuna teu tiasa ngicep boloto teu cukup da sieun tuh. Nya wan kanida ka naon ku ngitung kanikmatan mah moal biasa Bu. Ibu tiasa ayeuna carawak kieu. Ge carawak meureun asup bager sabaraha mah. Kanikmatan hungkul ibu ayeuna tiasa gerakeun ayeuna panangan ngeupeul Bu. Ngeupeul so beda mun ayeuna nyenang cai mah teh sadikeupeuh manggelasna. Siku ibu tiasa bergerak ayeuna biasa kakeupeul sikuna teu gerak kumaha mun kieuan we salamina luar biasa. Eta kanikmatan ti Allah. Tetep pami ngandalkeun amal mah moal kabayar kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu mah kalebet ka surgana teh kalawan naon? Kalawan kanyaah rahmat Allah magi gaduh ayeuna amal nu sae. Matak sahabat mah qalu ya Rasulullah. Amahia ya Rasulullah, hadepi naon ya Rasulullah junjunan anu tilu perkara teh. Junjunan ngadawuh tu'ti man haramaka. Kudu barang bere anjeun ka jalma nu tara mere ka anjeun. Maksudna urang sanes ulah ayeuna barang pasihan kanu jalmi nu pasihan ka urang sanes. Eta mah nya kantenan we atuh nya perilaku itu sok pasihan ka urang tara masihan. Maksudna nya teh urang kedah sering masihan ka jalmi anu gaeuh terutama ka fakir miskin Bu. Anu bungaheun bahkan ayeuna bila mana urang masihan ayeuna kabungah hatena jalma mukmin sasabeuna katerangan eta langkung sae tinimang ibadah 60 taun. Masyaallah nya. Entar ieu nimbulkeun kana ayeuna ngadorong lebet ka surgana Allah. Sabab padilana kasida
agung. Bahkan ibu hadirin sadayana zaman orang hoyong sering doa dijabah, sering masihan kajami anu megah matak bunga namagina engke anjeuna dina salat supaya atanapi dina kalimah bahasa nalika narima nabungahna ban aya kalimah Gusti nuhun ieu dipasihan abdi teh mugi-mugi jamiatan masang ka abdi teh sing dibeungharkeun deui sing desari aya kalimah kitu bila mana doana kitu eta teh doa anu paling dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana wa tasilu man qata'aka kedah nyambungkeun silaturahmi kanu megatkeun silaturahmi ka anjeun. Habuat beunnya aras abdi masyaallah sesah pisan ya dek ngahubungkeun ka jami anu tos megatkeun silaturahmi teh ya matak padilahan agung pisan nalagina isin we beunnya kadang kumaha kadang sieun aya bendung kitu ya namana teh ieu teh matak kedah we maksakeun silaturahmi puguhnya ari silaturahmi ka jami anu biasa ka urang ieu mah kana megatkeun daripada ayeuna terkengengna megatkeun silaturahmi sebab megatkeun silaturahmi teh mina kabair kalebetkeun tina dosa anu agung. Nu terakhir fata'fu aman dalamaka kedah ngahampura anjeun ka jami anu dolim ka anjeun. Sesah beunnya ya dolim urang dihina di itu dikieu naon kedah ngahampura dan maupun guru kantos nyarioskeunnya mantena mah kapribados nuju ka pungkur ngahuruf wami urang didolim teh dan eta teh cirining bakal doa diijabah. Bahkan ayeuna pami urang ayeuna gadung mah buru-buru cenah kirim ku urang tuangeun bahasana nuhun abdi tos didolim nuhun abdi teh sarekana bunya sesah beunnya yana mah teu aya nya pun guru mah kitu bahasana teh kadangan sabab jadi kauntungan doa bakal diijabah teras ayeuna dosa urang ayeuna gara didolim dihampura ku Allah bila mana eta anu ngadolim ka urang kada pada merampindah ka urang ganjaranana tuh bade mun kumaha nanging urang sesahnya mudah-mudahan we ku dicarioskeunana teh sing janten ilmu ka urang sing kerasa ngapunten kanu ngadolim ka urang faida fa'alda dalika Kangjeng Rasul bila mana mika anjeun kana tilu perkara tadkhulu jannah maka bakal lebet anjeun ka surga Allah kalawan hisaban enteng kalawan kanya kadeudeuhna Allah Subhanahu wa taala.